Ari tos sakali teh sok dedeyeun tungtung namah belesek deui ka sawah milari tutut sareng genjer. Alhamdulillah keing seueur lumayan kanggo pasakeun sore ayeuna. Assalamualaikum pamirsa, patepang deui sareng vlogna Indung Sihana. Tah di dieu teh caritana abdi nuju di sawah, ieu teh nuju ngalasereh. Sok hoyong ngala wae pami ka dieu teh nya kanggo naon we pami tos di bumi mah ningali luak liuk aya daun. Saur abdi teh bade ngala daun sugan we engkin bade mais. Nya eta tadi bade-bade enak kitu mais naon we pami tos aya di bumi mah sugan mais teri ngala nage teh seueur da abdi mah pami masak teh tara seueur da jalmina tibang opatan di bumi teh ayeuna mah urang tilepan terus ditilepan mah langsung we nyemplung kana kotakan ngala tutut. Muhun nya eta mana we nu katingali ningali tutut ngala tutut, ningali genjer ngala genjer dan tetuhu kana sarupa geuningan. Ngan ieu teh tututna rada carang da meureunnan ieu teh pedah tengah poe jadi weh meureun nyara rumput si tututna teh ningali eceng seueur kieu tapi dah teu niat ngala eceng nyantos we diliwatan ku abdi teh. Da genjer oge seueur jadi weh mending keneh milih genjer soalna pami eceng mah ngabersihkeunana sok leuk-leuk nyaeta pan aralit. Pami ngundur genjer kos kieu teh sok hayu we alim eureun hoyong terus we ngalaan genjer tapi da nyaeta seueur-seueur teuing mah meureunan saha nu bade ngamamna oge da dilami-lamikeun mah meureunan engkin teh bakal layu. Matakan ningali wadah carang tos pinuh mah nya entos we ayeuna mah langsung abdi teh bade langsung uwih moal lami-lami di dieuna oge. Seperti biasa tos di bumi mah ku abdi teh dicucian ka daun-daun ada nyaeta kaceretan tadi teh ku leutak tah ieuna oge genjer nage ku abdi teh dicuci deui. Nya pami dicuci mah moal kotor teuing kin teh pami dipasak teh lanjut we abdi teh bade nyuci tututna tah tututna teh ieu teh meuni kandel pisan ku taneunna teh meuni hideung. Singkat cerita nyuci tutut sareng genjerna entos beres janten dugi ka dieu we videona. Hatur nuhun ka pamirsa anu tos nonton ti awal dugi ka akhir.